amplas teh duh. Kieu ya nasibna motor kolot mah. Bungal eta teh kudu we di persihan busi teh lah. Nah, gede makanya ieu teh. Kenapa, Bro? Bro. Bukan katinggalina keur naon atuh maneh teh. Benar tuh makanya hungkul di bersihan ada mana mah Ya atuh ame bersih we atuh motor kolot ge ngarah urang siga kamari bersihan pikiran ku puasa jelas kanu puasa ieu mah jauh-jauh euy loba jelema anu beribadah bari jeung teu nyaho esensina naon si apa yang si mah maneh mah lain si esi teh bang tapi esensi puasa lain ngan ukur dijadikeun rarangkeun ibadah nahan nafsu tapi bari teu paham kana makna jeung tujuan ibadah jeung tindakanana naon esensi puasa teh lu maneh maro euy awak we ngagedean ari kasadaran teu universal maneh mah geus aya kecap anyar deui wae esensi ge can ieu geus aya kecap kesadaran kudu universal mun kasadaran maneh geus universal tah bakal apal kana esensi puasa kitu ro beki berat ngobrol jeung nu nyakola di kampus mah lain kitu kasadaran mah moal bisa dipaksakeun euy kamu kasadaran universal sabab loba kanyaho cantang tuh tumbuh kesadaran gitu umak mah ngadon ngalilir uka mending geuning urang ulin katen si Akang mah teu lieur pipikiran rek ngajak ulin ka mana atuh lah darek dibawa ulin ka mana oge tetep we bakal lieur lamun pikiran manehna sempit hiji ge can dijelaskeun geus aya deui kecap anu anyar geus urang kasih Akang kasih Akang hayu lah resep urang mah euy sharing teh kira atuh urang rek ganti baju lah atuh meh rada maco sing kasep oke urang silaturahmi oke siap daguan siap rekang rag-rag di buruan. Aduh. Kebersihan teh sebagian tina iman. Jadi selain meresihan runtah di imah jeung di buruan, pikiran ge kudu dibersihan runtahna. Jadi lamun dina pikiran ge loba runtahna. Meureun kudu dibersihan oge pikiranna. Geus beres.
tinggal nyapuan Kang. Ah, beres. Ah. Ah, tinggal ngadurukan. Ah. Alah ya wujud. Aya sih gana sabar tadi pulang. Iya tuh, bang. Sok atuh ulang cobaan kan tuh. Let's go. Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aya emang di dieu. Ah, geuningan ieu aya jang seblu. Nuhun, Mang. Oh. Menuju libur semester. Nuhun. Ah. Jangan lucu si Akang. Capek merenya. Nuhun, tadi beberes wae di dieu bebersih. Teu geuning Mang aya di dieu. Nuhun. Kaleresan ieu teh Mang nuju nyase. Da ka dieu we, kebantuan beberes. Ayo nu kada dibantosan teu mah. Atos teu kedah. Tos kantun ngaduruk ieu ge. Tos beres dah. Itu Mang karunya ngagoler capek merenya. Nuhun, ieu teh ti enjing si Mang teh. Beberes di dieu. Can nepi ka beres mah terus we ngadekul. Ini ngulisik eta bawa kaganggu gitu. Nuhun. Satu Gandengan di gana mah. cari kala. Mangga. Wah, Jang. Hujan di jero ah. Ayo. Ayo atuh Mang. Laan atau angge mah ieu tempat tunu. Lahan atuh Jang. Ini bersih, kebersihan adalah sebagian dari iman. Asal ruas kieu aya naon biasa Jang? Ah, biasa we emang. Ada sharing sama Akang. Kalau resan ieu mah ya emang. Akan kenal we naroskeun tujuan hirup teh. Tah, ieu pasti rada seru ieu, Mang. Sok ah, tuluykeun ah obrolan eta. Nuhun Jang, saur emang oge apa? Hirup mah nya nikmati we. Siga cai anu ngalir. Tapi panari emang saur si Akang oge. Kade ngalir sigah cai. Kade tuna kabawa palit. Coba. Nya muhun atuh. Maksud si Akang mah kieu. Lamun urang hirup rasa ukur cigah batur atawa kawas batur jeung pipilueun ka batur atuh kumaha ke kadituna meureun batur rame ngilu rame batur cicing nya ngilu cicing lingkungan teh mangaruhan kana sikap oge tujuan hirup aya paripaos kieu Jang lamun urang gaul sareng tukang minyak sengit mangka urang ge bakal kabawa seungit maksud si Akang teh eta janten lingkungan teh aya pangaruhna kana kahirupan. Oh, gitu mah. Ini juga sebenarnya si Akang lah asalnya aja jaringan arahnya di dia Punten Kang ngaganggu. naon wah jago Lah kan. Aduh.
Lain geus di marana ya teh. Kang aja we, Kang tadi amang. Nah teh gawe. Entah kuliah, Bro. Duh, kalaresan Kang nuju libur semester. Ah, abi mah maju hoream, Kang. Kesel kadunungan. Nah kunaon kitu? Memawi, Kang. Anu sibuk-sibuk. Anu cicing-cicing. Ah, hari gajian anger gerak. Atuh. Ya kembali gawean we nu jadi tanggung jawab ilaing. Nah, Tadi Kang sapertos kitu mah. teper atuh Ro. Pan geus aya job desk masing-masing kayak maneh. Naon deui job desk teh? Ah, aing. Ada si lain adil teh cek saha. Tak adil teh cek saha, Ro. Tade euy. Digawe teh ngasa ukur-ukuranna kana duit hungkul. Ah, tukang teu kahartos. Pan di damel teh kang nyukupan kebutuhan Bener eta ge. Tapi aya nu leuwih ti eta. Naon, Kang? Tuh, tingali. Teu sakabeh tatangkalan eta ngahasilkeun buah. Tapi eta tatangkalan teh anu ngahasilkeun oksigen, anu jadi udara supaya si lain ajeng sakabeh makhluk anu aya bisa ngarenghat jangan napas. Coba. Tah, Ro, eta salah sahijina anu geus luas kesadaranana eta. Jadi hirup teh lain ngasaukur mentingkan diri sorangan wae. Tapi ku ayana urang teh ya kudu jadi panyambung kahirupan jang anu sajana oge. Lain ngasaukur naon-naon digawean teh. Supaya bahasa mah kudu aya wae buruhna. Tah, eta teh ngaranna teh empati, Ro, nu kitu teh. Terus kumaha, Kang? Pan urang nganapas teu pernah mayarnya. Tah, lamun urang can bisa nyieun kahadean keur anu sejen jeung ngarawat ieu alam atuh ulah ngaruksak alam anu aya. Kitu oge sasatuan anu aya teh pikeun kasaimbangan alamna. Lain ieu mah diparoro we jeung diarana. Coba. Jeung lamun urang barang gawe can bisa jadi pamimpin atawa jadi bos ngawayahna kudu daek diatur ku aturan anu aya. Nuhun, Kang, kahartos, Kang. Rek ngeunah atawa teu ngeunah tarimakeun we. Ulah ngarasa maneh anu pangripuna jeung kana ya sorangan. Kabisa teh ngasaukur cacolowongan hukum. Maksudna abdi teh kedah nampi kitu wae, Kang. Eta kitu oge, tapi urang teh kudu daek gerak, kudu daek meta. Kudu daek nyieun parobahan heula, keur diri lain. Lamun lain can bisa jadi pemimpin atawa jadi bos. Jantan abdi teh lepat, Kang. Tuh, nu itu teh juga itu. Ilaing anu butuh cai di atas sumur. Tapi eta cai tiap poe ku ilaing di alaan saina, tapi di ciduhan. Jeung nganggo goreng oge nu boga sumurna. Narek mangpaat anu kitu patut keur diri laing. Pek wae pikiran ku ilaing. Ade tantang eta analogi teh sip, mantep pisan. Bang, tapi bade ngiringkan bekal sekedap. Nah, sok ka dieu nah. Sok ka dieu. Helah, Ro. Kamana jang sebelum? Palembang ke buat itu.
yang iih meureun ieu ngobrolkeun naon ieu teh mun serius kieu. Iya mang, abdi teh udah disadarkeun dina urusan tujuan hirup pada molan. Sahaya atuh ari kitu mah. Pade harus ke naon ka Mang teh Jang? Iya mang, tadi teh pan abdi teh amang katen sebunya. Hari anjeunna teh nuju ngumah motor. Si motorna teh kotor. Tah. Nah jual nyambung kanu puasa. Sebelum teh tina motor. Aya abdi kira ngartosnya mang. Tah, anu bade ditaroskeun teh mang. Dupi puasa teh naon. Hari tadi mah tahu tersebut teh. Mohon. Pan puasa teh lain dahar jeung nginum pungkul. Cenah. Terus digedar aya reureuna cenah dahar jeung nginum teh ro. Jadi fungsi organ tubuh jeung pencernaan ge bisa ngarekoperi cenah. Ai abi teh ngahulang we da liur naon rekoperi teh teu ngarti kitu nya mang. Mohon. Janten mang. Puasa teh naon? Kieu Jang, laras eta kasauran saur Jang sebut teh. Nanging saum teh urang teh kedah tiasa nahan nafsu. Supados urang henteu kahijab keimananana ka Gusti anu Maha Suci. Mangka di dinya kedah dibuka hijabna. Tah, eta teh keur diajar ngamanusakeun manusana euy. Ah, tiris ah hujan ge mah. Ngadurukan mending jadi pindah tempat kitu ya. Saya. Ah, Sebenarnya si dulu ah. Kopina dicanak atuh, sebenernya kaos bari ngopi.